Kahirupan teh kieu jeung kieu we. Katempona ku batur imah alus. Dilipen di lipstik tapi nah rek barang hakan meh rarese. Ayeuna mikirkeun kahirupan ayeuna sapopoe ge meh hese. Goblok salaki ini gadagna pisan. Nyawa ka mana we ge can mantog-mantog. Dibanding isukan rek mungahan, can gablegna naon. Di dadaguan teh poe ge can datang. Wah, cicing maneh teh bejo, tetuan incu ieu teh duh. Kacida pisan halus lah, ieu teh hayang teh meunang tileuti. Aduh madak aduh, geus kinu agung. Barasa bunga ieu boga hayam ieu. Ieu. Assalamualaikum. Salam. Nih, kumaha mungahan ayeuna teh? Puguh urang ge keur ngecebrek sorangan ieu teh. Di dadaguan kita tadi rek kumaha? Karek boga beas hungkul, teh kumaha coba ayeuna ieu? Sabar. Sabar-sabar ketika we kumaha ieu urang makanya isukan pisan mungahan teh. Ayeuna urang mah ayeuna rek kumaha? Yeuh, gerak. Aya Bah Mai no. Bah Mai boga hayam. Ayeuna urang tipu ku urang. Urang tipu bisa teh ngomongna. Sok, sampan urang bisa mungahan isukan. Ayeuna urang katen Bah Mai nya. Kudu bisa eta teh ngomongna heuh. Heeh. Tenang ameh urang bisa mungahan isukan. Heuh tah ayeuna mah urang mangkat we. Heuh. Sok ayeuna mah urang buru-buru isukan hasil. Cing sia di dieu gaca. Ke diampihkeun tong sok loba protes lamun beranghakan teh kudu da kudu buru-buru dihakan da teu gampang neangan ku teh sia. Jaman ayeuna mah sagara mararaha. Anu mah tak lamun nyatu teh ulah sok nolokeun jeung meakeun sia awas cicing sia di dieu. Kok dia berangkakan tong loba protes maneh teh cocokan incu aki an panglipikannya anak anu madak aduh astagfirullahaladzim bedanya aka incu man kok dia berangkakan tong diajak berangkakan tiye kumaha maneh teh kawas nutung mata mikanyaan munang aing sakitu mah aja hararesena. Duh, itu jeung maranaha. Cacakan lamun teu hobi manging hayam teh teu hararayang. Ngannya akain cuwe da beda ning kain cumanya anak teh leuwih ti ka anak. Anu matak sia tong lubang. Aturan. Assalamualaikum, Mbah. Ah, Damang. alhamdulillah ari Kumaha ieu teh ngurus we hayam Abah loba hayam geuninganna? Iya, aki mah ibu budak ge kana hayam mah da hobi. Ya, itu asa wahuh maneh ti budak saha. Ye, ti ditu. Ieu mah rada jauh saeutik. Oh, maaf aki teh geus kurang dulu. Kurang denge. Tuur sok nyeri malahanan ayeuna ge keur boga penyakit abah nyeri beuteung. Abah teu apal ka urang. Anu pangbeungharna teh di ditu tuh. Ari apal nama apa mung apal kana sorana apa teh. Tapi lamun empuh dina rupa mah pahili maneh teh ting anak saha. Anak jelema we pokona mah. Ya, Bang. Syukur. Ieu hayam loba teu. Alhamdulillah. Geuning ieu kur aya hiji hayamna, Bah? Ieu mah cocokan incu ieu teh siga capang dipiganya anak. Wabah teh ieu teh naon sababna dina bulu ngadukung dina sagala rupa. Ieu hayam adu lain, hayam pencit. Ieu mah hayam adu, hayam pencit mah beda deui adu di ditu. Lobanya Bahnya. Ya, ari hayam mah gitu. Adu aya naon aki teh acara reupas. Heeh, sok Ki.
Kadieu teh perlu. Oh, perlu Maksudna teh nempo hayam. Pan aralus hayamna. Oh, Nah, terus. engke urang teh rek nginyeum hayam. Tuh nu aki. Ah, Rek nginyeum hayam. Nginyeum heula hayam. ngagaduhkeun hayam. Aing mah mu ngagaduh nu batur mah. Lain ngagaduh. Lain ngagaduh. Rek minjem. Da ieu mah torek aki-akina. Ah, Sok Rek ngomong. minjem hayam. Nginjem hayam. Cicing. Ye, Bah, aya nu rek meuli hayam ku urang di bawah heula hayam Abah. Ke. Abi teh ieu teh salah deh hayam dipikannya arek di bawah. Lain nu ieu pancek Abah loba hayamna. Loba nama Loba. loba. Heeh. Ari tujuan anak abi rek nanya pangna di dinya butuh hayam teh jang naon ieu teh tujuan Ah, babaturan urang loba, aya nu butuheun hayam rek diinyeum heula nu Abah. Heueuh teu. Ari di ieu mah moal dibikeun. Terus Teh kumaha? bakal bakal leungiteun. Mental Oh, atuh Bah, mental itu. Ngomong menta moal dibere aki-aki koret kitu. Naon buta? Abi mah teu buta. Abi mah. Koret aki-aki koret. Buru. Bah, nya. Abah Rasaan mah hayam ada. mah maaf ku aki moal dibikeun naon sabab Nginjem heula, Bang, nginjem. Nah, ulah kitu jeung maneh teh ditelek-telek ku aki teh asa geulis budak teh. Nya geulis teh awewe, Bah. Eta mah mah tak ranjang aki-aki geus 7 mulut ge nya. Aki teh da ngarasaan jeung boga perasaan aki gengora heula baheula mah aki ge kasih 1000 mata tertunjuk kepada aki. Oh, labinya oh maneh aki teh baheula mah panyanyi. Bisa ngadalang Aki. aki teh. Yo dengekeun. Lamun aki ayeuna nginyeuman hayam engke ku urang di kuliah. Ieu mah jalu. Jalu nya. Dibere pakulian mung teuing geus kolot kitu aing mah. Dibere duit ki, hayang naon? Hayang duit hayang awewe. Awewe mah hayam nama hayangan Bah. aki teh geus maca diri. Apa? Ieu jalu. Dikak. Jalu jeung bikan eta teh. Mane nyusutkeun ka aing. Ulah kitu. Kieu-kieu ge aing teh ahli seni. Pantorek heueuh. Kumaha lamun sok kerjain. Bah, kumaha hayam teh lamun di tamut heula? Ah, Ditamut heula hayam. agi mah teu boga sawah sagala nyambut naon nyambut hari raya pandila keneh Sing puasa. bener ngomong teh. Hayam bener ditamut heula. Torek sing bener ngomongna. Ora diinyom. Heeh. Sing bener. Moal dibikeun diinyom mah. Lain diinjem dibeli engke kitu rek di Engke bawah rek heula. dibeli, engke. Ye, sing Rek wujud dibeli di ngomong bawah teh. heula. Ari Cara lo masalah kabeh ieu hayam mah tuh. Ye, Sana nu jam torek jeung nu dibeli. boloan yakin. Bah, Ngal aya kabalegan. dibeli ada di bawah heula. moal dibikeun ku aki mah. Sanajan kalaku mah. Teu da torek Ieu urang teh padong. incu moal dibikeun. Dengekeun nya. Kan itu mah aki-aki torek ieu. Ku maneh cokot hayamna, ku urang diajak ngobrol si akina. Ki Mailna keun bae torek ieu urang padog hayamna. Ameh urang Tong bisa Bapak bunga. Mali. Ye, sok naon teh belego maneh mah kieu teh. Ameh urang bisa bungahan. Ih, sok tepuk. Yuh, sing wajah sirup teh gerak. Mungkin urang Bawa nak eta. tanggung jawab, ka dicu sirup teh bodo-bodo teuing. Urang padog hayamna. Usang pen. Padog, geus padog hayamna. Yeuh, tah. Si Abah teh kan torek ieu, cokot hayamna. Heeh, urang eki ajak ngobrol. Tong mah geus ka. Ya entong sok belegug hirup teh nya. Aya nu ngahan rek kumaha isukan. Teh hidang teh udah dibere nyatu naon mung. Siapa Mungkin sok? si aya milik. Oh, siapa mah hirup teh? Usaha teh sudi titah madog Mungkin teh sudi. si- Madog Si enak. kawalah. Padog shit. Nemen-nemen teuing wah nakar tanggung jawabna. Engke. Padog hayamna Bah Mail mung teu engke ku aing diajakan ngobrol. Bah Mail. Padog heuh. Tong geus. Teh hidang tinganan lalaki teh. Titah ngala usaha teh sudi, ngala duit enak teh madog teh sudi. Itu mah geus sudi. Padog teh namanya.